Iya, oke lah. Aduh, di mananya siapa teh? Iya. Iya, belah. Ulun. Aduh. Kali mati. Nah, hari aku atuh ayo we abah. Aku. Tempat kali mati bae. Iya, atuh musik bener. Alah, aduh, aku mani begitu tok euy. Di poe-poe rubah wae si lain mah. Ih, apa aku mah selalu tampil keren. Alhamdulillah aku kibogo apa teh euy ka mana ibu lah apa. Dasar uang mah halu. Alhamdulillah. Aku kadieunya urang tawis bengah bisi anu ngaganggu si ulu-ulu mau ngabuk gajah mentahnya aya nama urang tiba-tiba kabelah kaler ngakatuhu kabelah kaler di belah kaler bisi aya nu rek ngaganggu nu kabeugina pais mujair pais jeler pais lember jika ka ditu tong ngaganggu warung beruntung kabelah kidul bisi anu ngaganggu kabeugina pais makakul pais untul pais bedul jeung pais sampun bedul jika ka ditu tukang baso eta kemana tukang baso na tulisan anak saya ini lengkap tanda baso nya kabelah wetan aku kabelah wetan ya kabelah wetan bisi aya nu kabeukina pais ketan pais naon itu nahan teh nya ulah apa eta mah nu rek mapagkeun geura ku kurang dikurang ayeuna mah kabelah kulon bisi aya nu beuki pais bakatul kulon beton jika ka itu ulah atuh apa eta mah rek dipapag kurang tah ayeuna mah urang teh tawis binga hayang ngarek kenek saleutik kenapa paubun bade nyetep ka urang wah yun cenah bade nyetep ka urang ayo tuh urang ngarek kenek sakedapnya